nya campoleh ieu teh sarua jeung sawo warnana ge koneng emas kitu teh tadi mah asak ngeukeun budak baheula ari jalama teh sok nganu kieu campoleh harenong budak teh mah jarang marapaleun ari lain di warung mah ayo urang bekal dahar di saung. Sampoleh beli jalan-jalannya kieu we jalan-jalan ke kampung mah sampoleh dan untuk kaburnya lumayan korek ini sampoleh ini ya iya guys itu jalan alhamdulillah jalan-jalannya sampoleh biasa liburan. Yo itu Indra. Ya kan cenah ka dieu urang ajak ngopi. Hei, lawan. Tadi saung. Yo menang abi menang. Iya. Nang naon eta? Jaga kan? Good. Eta cager wae tarang. Baik sak. Baik eta setik. Ah, udah Urang. ieu. Naon ieu teh? Sampoleh buah leuweung. Ieu loba kieu nang di mana ya, Dan? Tadi menang di itu menang di jalan. Jalan. Dekat jalan mana? Di anak ini. Oh, nu rek ka sekolah inti Sabi. Heeh. Jangan aduan mulungan. Nya beli jalan-jalan. Halerang kieu. Halus keneh. Cakata Arapi. Baru le di mah. Geunah ieu. Lumayan, sarua jeung sawo atau Oh. jeung rambutan. Oh. Kenapa nih? Koneng ge koneng emas, sarua jeung rambutan jeung sawo. Asia alami, asak ge asak alami, beda jeung meunang jelema di peuyeum. Peuyeum. Pan campoleh ge aya nu asak di peuyeum jang jualeun mah. Koneng kieu nya. Nya koneng emas. Untuk langsung koneng. Lamun makan campoleh teh sok inget ka aki baheula. Sok ngalagu bisa dipakai lagu campoleh. Roy laguna Aya rumah. ngetah urang eling, ngetah urang daek ka masjid. Heeh. Ieu laguna teh zaman aki mah baheula. Eling-eling dulur kabeh ibadah mah sing campoleh. Bisina kaburu paeh, geus paeh dibungkus boeh. Tahu? Aslina jadi campoleh mah ngeunah di dahar bari jeung aya laguna kitu. Buhuan eta mah zaman aki kuring. Ibadah bisi campoleh. Jadi ibadah Koneng. Bisi campoleh. ulah campoleh.
artinya ulah ngararawakeun beledug asar beledug lohor ahkeun wae karek ke jam 12 leuwih teu kungsila teh keun wae karek ke jam 1 tungtung mah henteu eta teh campoleh atawa ngalararakeun waktu sedangkan Allah oge nyumpahan demi waktu teh ibarat panah atau pelor bisa ngagunakeun panah kalawan tepat hade teu bisa ngagunakeun pelor atau panah nepikeun ka tepat atau goreng cek urang barat mah time is money, waktu itu adalah uang. Anu mah ngopi heula. Dan ini waktu adalah naon? Masyarakat. Waktu adalah masyarakatnya. Dan waktu adalah campoleh. Muncang. Muncang. Adukeun tuh jeung nu Agus gede. Tuh tinggal di musikina gede. Genahnya euy. Aduh cai nginumna poho. Itu be nawaran kopi we cai nginum. Sugan tuh mah dahar campol ya. Seret dan enggak ada ugan. Teu mau bedaug deui enggak ada ugan. Dah lama tuh naik tangkalnya. Bisa ngan eueuh bedaugna. Jidane jago tatar ucingan ah. Bong. Cobaan gara tatar ucingan si Dani mah jagoan nebakna. Cik aya eueuh. Oh iya. Entah sih ya. Aya tatarucingan pangneguhkeun cik ai tarang ucing sabaraha hiji dana. Tarang ucing sabaraha hiji na. Orang kucing. Heeh. Yang hiji atuh. Hiji na. Cik saha hiji. Batur. Ayo cek Dani. Jadi sabarna sabar tarang ucing teh. Atuh kasiksa tarang ucing hiji mah. Nah, Mah bisa menikmati kehidupan. atuh tarang sabar hiji ucing pan hiji. Tarang ucing mah 2 Dua. kenca jeung katuhu. Pantarang dibagi 2. Dua. Pan reret oge dibagi 2, reret ka katuhu, reret ka kenca, malah loba reret mah kaluhur ka handap, lamun ka handap modena noong gitu, lain ngareret deui. Bagong eta dua hiji. Bagong sarua 2 ngan pedas heulas beuheung, matak jelema nu hirupna jiga bagong heulas beuheung. Ini heuras naon Dani? Dani heuras naon? Pan bagong mah heuras beuheung, aya Dani heuras naon? Otot. Heuras otot. Tara olahraga. Ya. Iya. Alhamdulillah isukan mah budak akang oge laksana hayang teu minggu kamari teh tatap muka di sakola. Papanggih jeung babaturan geus kacida sanominana nya isukan laksanana gitu. Mani bunga pisang katingali teh Desta Restu Nur Anugrah teh Oh sekolah ada yang nya jeung Dewi pan kamari baca terus beres PPKM teh kumaha? teu acan. Oh teu aja. Biasana kan ngadang mah diperpanjang deui ngan ieu mah janji ti Bapak Kepala Sekolah yen waktuna dibagi-bagi gitu kan kamari minggu kahiji kadua katilu bagian kelas 1 kelas 2 tilu 4 tak ayeuna bagian Desta kemudian kelas 5 genep tapi sistemnya mungkin jika di pabrik aya shift bagian jam 7 ke jam 8 atau di jam 10 lembutkan ke jam 12 jadi
jadi dibagi dua. Alhamdulillah kusaki oge pemerintah aya perhatian jadi aspirasi kahayang barudak anu tatap muka istilahna hayang pendak jeung babaturan hitung-hitung refreshing tina belajar online daring gitu. Jadi istilahnya refreshing di dia ngahilangkeun jenuh, ngahilangkeun bosen, ngahilangkeun baper, istilahnya teh aya pendak jeung babaturan sahantina gitu. Itu galau gitu. Bisa saling sapa, saling tanya pengalaman, salila sekolah daring online, jalan-jalan di kelemburan gitu. Woi, hayu tuh. Hayu, saha beta ditungguan ku Mama Desta, Mama Dewi, aya acara ngaliwet gitu. Hayu ah. Sing beuk manten. Amal pulang. Cenah Mohon. Kabar? Apa? Ini ke piceun. Tenan atuh di. Tos lame, tos aya sajamna. Jalan-jalan, apa? Kami ya sih ngaliwat. Coba ngaliwat itu tahu aja batin. Saung itu. Oh ya, saung tio. Oh, saung apa? Ya ayo kamu. Bener. Tidur dan capek. Siapa mana sih? Kemari apa teh kuda renggong gitu kan? Oh, kumaha cing sorana? Manon. Anu laguna kuda renggong teh kumaha cing? Kota Sumedang. Anjir apalen euy. Lima gen kuda renggong. Mikir mah gitu. Budaya Kota Sumedang. Seni bandeng kuda renggong. Berhenti arak-arakan si Dani naik kuda Nio. Ini beres nih. Kalau bajunya ipis beres. Panas dia tuh. Hah? Amit-amit mohon ngomongnya gitu baik. Cik mama ada. Dan kita mohon gitu kan. Hari nanti. Tadi aing muncul pulang ya. Mana? Dulu tadi. Ingat tuh bahasa anu di leuweung teh nu kesurupan dia teh. Kumaha gini kesurupan teh? Ani leuweung. Nah dari keadaan leuweung teh kesurupan ya. Nu dan kesurupan teh kumaha? Saya teh nah make jauh kesurupan gitu naon nu dirasa. Dan ani leuweung. Kayak pikiran gitu nya. Oh berarti kesurupan teh lain karena jurig gitu asup berarti karena pikiran orang namanya stres. Hah? Tekan batin ya. Aduh. Jadi kesurupan wanya. Berarti lain karena kuntilanak, lain karena pocong wanya teh. Karena tekanan batin. Hah? Yaudah nah. Nggak usah. Orang susu. Ini Dewi. Oh, cina mereka ngaliwat. Makan can. Enggak can sebenarnya. Bohong. Asli. Bohong. Asli. Dan seberapa kali? 10. 10 banget. Oh, jangan kamari. Itu langkah masih Dewi. Kalian mana? Ini tuh. Ini tuh. Jaga si emak. Si masak. Si malung. Si malung mangga ya. Iya, ayo. Kita kerja. Dan ya.